Anak si Koko ngerebut ke bawah anak aing si Ica anu kepang gelis nasa kampung. Keke naon ieu teh rara mikir. Naon mah keneh aya kunaon. Urang teh kali teh geus pupuh eknya reka geujeul. Naon anak geujeul ngarebut ke bawah anak urang si Ica anu kepang gelis nasa kampung. Ih, mah ulah kegorowongan ka Cik Kokom era ieu mah. Ieu da enak mah maneh mah gelo, celak cari ka patut teh pupuh. Geus pupuh singkos mah aya mali ka budak urang panggelisna saci hangseun. Geuning we coba ngomong teh sok bener. Ari maneh sok urang kolot ieu teh kolot maneh butuh sia ku aing di tai. Nya tuh mah moal. Heeh, maneh ka cicing maneh teh. Yeuh nya, bejakeun ka anak maneh singkos mah ka bawah anak urang si Ica anu kepang gelis ka saci hangseun. Geus puguh singkos mah ka bawah anak urang panggelisna sa kampung. Berarti mah kabdak maneh anu buntet. Tapah buntet ge da anak urang mah poe tinggal buntet aya bari serok ieu. Aya naon ieu teh maneh geranana? Iya baby, kasih om jelas saya ke tubuh. Ih, mana tak yakin ini teh mani baby ya, mani geuleuh. Hidup senang gantong mani dasarna. Si cuma maneh soal kan teh. Mana karena mani teh sing inget umur geus aki-aki oge. Ya geus pahopan urang teh pamajikan sia. Oh, heeh, pan maneh teh pamajikan urang, paksa teh urang keneh. Astagfirullahaladzim, pan mana teh geus boga budak suci parawan. Boga kasih icit teh ka pamajikan sagala. Kayak naon ieu teh lah kabar saya kan urang kadieu teh ngomongkeun budak. Atuh mah si Kokom geus. Ya nyakol aya mah. Gerowan anak maneh saya singgang kadieu wani-wani karo pimpinan urang. Wis neng ka dieu. Ah, bapak aya naon? Makan tah ieu ya palakuna teh yeuh. Hah, aya naon ieu teh? Please mah terangkeun naon ceu om nyareka leuwis. Ya guys, mana teh apal teh ka singkos teh ka bawah anak urang si Ica. Apal eta mah kamu heuis. Naon ka bawah manehna singkos mah ka bawah anak urang si Ica nu kepang geus saci hangseun. Geus wis aya nama gerang teh ka jero. Ya tuh abah geus ngomong tua. Assalamualaikum. Geuning ayana Ice. Akang ari akang teh lah ka bawah neng Ice. Poe jujur kawis da wis mama. Bolong. Rek milih sahar. Ice tawar pilih. Oh, sia mah jujur ka aing. Sia anu laporan mulih jeung anak aing. Kunaon mah? Geus suatu aya nang teh bade jujur. Pas nanya ka Ice sareng ka Ice teh. Tapi tos suatu aya nama pas teh bade milih Ice we. Oh, sok we kumaha akang Ice pemilihan teh bakal aya rencanana. Nyampura atuh neng. Kebetulan kumaha cek urang ge singkosna sapeuna ka anak urang anu panggelisna sa kampung ieu. Ari eta saha Luis? Apapun neng ha. Ya no, ke ngorokan gitu. Era ku patut deul. Ice mah tong teh asik teh randa sanes. Mun neng teh randa. Nah, akang teh lebih milih randa dibanding neng anu parawan. Yang penting randa lah ini pada parawan mah. Neng mah kecewa ka akang. Nya kecewa keneh akang atuh Is. Akang marela ninggalkeun Ice demi Is, tapi naha Is milih-milihan. Anta kakak oge tadi jeung da mesti mah salah. Jadi ka Ice. Kang ari ieu teh saha terus si neng ieu nu ceurik saha? Ieu lelaki ieu saha? Kayak diceritakeun di. Era lima cukup komplit dasar awet pisan. Ieu abah Ice teh boga ka bogo nyaeta singkos, ari singkos ka boga si geulis. Ari sejak ieu selesai ieu saha?
Tah ieu teh kabogona si Euis ngaranna teh Kosim. Ieu awewe anu dipilihna ngan randa ngaranna Asih. Oh, jadi Ice bobogohan Kos. Kos bobogohan jeung Euis. Euis bobogohan jeung Kosim. Aya saha? Ih, Abah kira kupoho eta teh si Asih. Oh, jadi Kosim teh bobogohan jeung Asih gitu. Tah kitu kan. Lain kitu deui ieu mah geus pangariu. Mantap cicing we ayeuna mah bobogohan wae. Kan percintaan mah. Hapunten bilih aya kelepatan sareng kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring bogoh ka entin, entin bogoh ka Rustam, Rustam bogoh ka Oneng, Oneng bogoh ka Darman, Darman bogoh ka Acah, Acah bogoh ka